Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kana linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Di dia abdi pada ngaresensi film kanggo nyempurna tugas bahasa Sunda nyaeta tentang film Matilda anu genrena edukasional. Identitas karya judul film Matilda tahun liris tanggal 2 bulan Agustus tahun 1886, sutradarana Danny DeVito, produserna Danny DeVito, Michael Samberg, Tessie Sir, Lisidah, penulis naskah Nicholas Kazan, Robin Swicord, produksi Jersey Film, durasi film 88 menit, pemain film Mara Wilson, Embeth Davids, Pam Ferris, Danny DeVito, Rhea Perlman, Brian Levinson, Paul Ruber, Tracy Walter, Kiami DeVille, Jacqueline Strager, Kina Spencer Hauser, Jean Sprigal Howard, Marian Dugan, Jimmy Cards. Ringkasana Matilda Wormwood nyaeta mojang leutik anu jenius jeung ajaib. Manehna kurang dipikanya ku kolotna jeung kudu salalakina. Untungna Matilda celakan jeung mandiri. Manehna boga hobi maca buku-buku nu diinjemna di perpustakaan. Leuwih teh eta Matilda boga hiji kakuatan. Bapak Matilda ngajual mobil ka Agatha Trunbull, kepala sekolah SD Crunsum Hall, jeung bayaranana narima Matilda selaku muridna. Trunbull sorangannya eta kepala sekolah nu kejam. Mun ngahukum muridna sok nitah muridna ngadahar kue coklat nu geda dihareupeun kabeh jalma, atawa ngunci muridna dina lemari sempit nu pantolna ditodong ku peso-peso nu seukeut. Guru Matilda, Miss Jennifer Honey, perhatikeun kapinteran Matilda nu teu biasa. Jadi manehna minta Matilda dipisahkeun ka kelas nu leuwih luhur, tapi Trunbull nolak. Miss Honey nepungan keluarga Wormwood keur ngapadamikeun kesempatan anu bisa Matilda menangkeun ku kapinteran eta, tapi maranehna teu paduli. Satos ngalatih kekuatanana, Matilda nyobian ngontrol masalah anu aya dina dirina. Kaunggulan tina film ieu anu kahiji, film ieu cocok keur sagala umur. Kadua, ngagaduhan hikmah nu tiasa dijantenkeun pelajaran dina kahirupan urang. Katilu, jeung kahirupan Matilda mirip pisan jeung kahirupan abdi teh ngarasa siga nu keur ngaca dina euteung. Kahengkarana, kahiji aya adegan nu teu pantes ditonton di toko kepala sekolah. Kadua, nontonna teu bisa offline jadi kudu online nontonna. Katilu, aya adegan nu teu asup akal, manya jelema nu ningali barang langsung bisa ngalayang. Mulun eta teh disebut sixth sense atawa indra nu kagenep teh ya. Kaopat, manya tuh waktu Matilda orok keneh di rumah sakitna dibawana di jingjing teu diai siga moal sato, dasar kotuh akhlak. Kasimpulanna tina film ieu, Matilda Wormwood nyaeta mojang leutik nu jenis jeung ajaib. Manehna kurang dipikanya ku kolotna jeung ku kedua lalakina. Untungna Matilda celakan jeung mandiri. Manehna boga hobi maca buku-buku nu diinjemna di perpustakaan. Leuwih ti eta, Matilda boga hiji kakuatan. Sakitu wae ti abdi anu teu dipikapihatun oge jatan manfaat kasadayana anu nonton sareng anu ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.